Bahasa Sunda kelas 5, pengajaran 5, peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna sarehat? Mudah-mudahan anjeun sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Tetap semangat belajarnya dan tetap semangat juga puasa di bulan Ramadannya. Anak-anak, sate acan urang ngawitan diajar bahasa Sunda dina dinten ayeuna, hayu urang sarengan ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Materi anu kahiji nyaeta wawancara. Wawancara umumna hampir sarua jeung guneman. Guneman bebas naon bae nu digunem caturkeunana sarta jeung saha bae nyaritakeunana. Wawancara mangrupakeun guneman keur nalungtik atawa neangan informasi ku jalan ngajukeun mangrupa-rupa pananya ka narasumber atawa ka jalma anu dianggap bisa ngajelaskeun informasi nu dipiharep. Dina wawancara kudu bisa ngajukeun pananya nu eces sarta ngagunakeun kalimah nu sopan supaya nu ditanya bisa mere jawaban nu dipiharep. Samemeh wawancara dilaksanakeun, tangtukeun heula masalahna, tuluy susun daftar pananya nu luyu jeung masalah nu rek diguar informasina supaya dina waktu wawancara bisa lancar. Artinya, wawancara itu hampir sama dengan percakapan. Bebas apa saja yang diperbincangkan dan dengan siapa saja berbicaranya atau berbincangnya. Nah, wawancara itu merupakan percakapan untuk meneliti atau mencari informasi dengan jalan mengajukan bermacam-macam pertanyaan kepada narasumber atau kepada orang yang dianggap dapat menjelaskan informasi yang diharapkan. Jadi, dalam wawancara harus dapat mengajukan pertanyaan yang jelas serta menggunakan kalimat yang sopan agar yang ditanya dapat memberi jawaban yang diharapkan. Nah, sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus menentukan dahulu masalahnya apa. Lalu susun daftar pertanyaannya yang sesuai dengan masalah yang akan digali informasinya supaya pada waktunya wawancara bisa lancar. Nah, sekarang kalian perhatikan di bawah ada contoh daftar pertanyaannya. Nah, di sana ada masalahnya tentang sikap Kyai Haji Zainal Mustofa kepada Jepang. Daftar pertanyaannya yang pertama, naon dasar perjuangan Kyai Haji Zainal Mustofa? Apa dasar perjuangan Kyai Haji Zainal Mustofa? Yang kedua, di mana Kyai Haji Zainal Mustofa ngadegkeun pesantren? Di mana Kyai Haji Zainal Mustofa mendirikan pesantren? Yang ketiga, pengajaran naon bae nu ditepikeun di pesantren? Yaitu pengajaran apa saja yang diberikan di pesantren. Yang keempat, perjuangan naon nu ditarekahan ku Kyai Haji Zainal Mustofa? Artinya perjuangan apa yang diusahakan oleh Kyai Haji Zainal Mustofa. Dan yang terakhir atau yang kelima, kumaha carana ngahijikeun tekad ka para muridna. Artina, bagaimana caranya ia mempersatukan tekad pada para muridnya. Nah, itulah beberapa contoh daftar pertanyaan dari masalah sikap Kyai Haji Zainal Mustofa kepada Jepang. Materi anu kadua nyaeta nepikeun amanat atau menyampaikan amanat. Nepikeun amanat ngagunakeun kalimah pangharepan atau kalimah pamenta, yaitu menyampaikan amanat menggunakan kalimat pengharapan atau kalimat permintaan. Contohnya di gambar pertama kalimat nepikeun amanatna nyaeta isukan datang ka sakola isuk-isuk urang ngabadamikeun acara halal bihalal. Anu artina besok datang ke sekolah pagi-pagi kita merundingkan acara halal bihalal. Di gambar kedua amanatna nyaeta abdi moal tiasa ka sakola pangdugikeun ka aman abdi teu tiasa ngiring rapat. Artinya saya tidak dapat ke sekolah, sampaikan pada aman saya tidak dapat ikut rapat.
Materi selanjutnya yaitu nulis amanat. Barudak sadaya ibadah teh pohara pentingna. Sabab ibadah mangrupakeun kewajiban urang. Ngajalankeun ibadah mangrupakeun parentah agama. Jadi sing saha bae nu ngagem agama kudu ngajalankeun parentahna. Upamana bae keur umat Islam wajib ngajalankeun sholat 5 waktu. Artinya anak-anak semuanya, ibadah itu sangat penting sebab ibadah merupakan kewajiban kita. Menjalankan ibadah merupakan perintah agama. Jadi barang siapa saja yang memeluk agama harus menjalankan perintahnya. Upamanya saja untuk umat Islam wajib menjalankan salat 5 waktu. Nah, tina bagian biantara di luhur aya amanat nu hade nyaeta ibadah teh pohara pentingna, ibadah mangrupakeun kewajiban, katulis sing saha bae nu ngagem agama kudu ngajalankeun parentah nu maha kawasa. Jadi dari bagian ceramah di atas itu ada pesan yang baik, yaitu ibadah itu sangat penting, ibadah merupakan kewajiban, dan barang siapa saja yang memeluk agama harus menjalankan perintah yang maha kuasa. Selanjutnya latihan soal atau pancen, silahkan kalian pelajari dan kerjakan. Yang pertama halaman 94, kedua halaman 96, dan ketiga halaman 100. Dikerjakan di buku paket kalian masing-masing dan tidak dikumpulkan, hanya untuk bahan belajar kalian saja. Alhamdulillah materi kanggo dinten ayeuna parantos rengse sarta acan mis tutup. Hayu urang sarengan ngadoa saatos belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Hatur nuhun kana perhatosanana, mudah-mudahan naon anu mis dugikeun bermanfaat kangge anjeun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.